Aya menu baru di Bakso Judes Rumah Makan Samolo. Penasaran? Geus peperodeun deui ayeuna abader aya di Samolo. Penasaran aya menu baru di Bakso Judes Rumah Makan Samolo. Yuk penasaran pokoknya anu menu-menu baru mah ku abader mah dicobaan di teang hayu penasaran. Brother. Iya karena tadi abader sono ieu kana Bakso Judes ieu. Tos lami ayeuna abader aya menu baru nan Aya enak teh ada menu bakso lapa jumbo sareng moja jumbo. Oh, lapa mah baheula bahasa abader ka dieu can pernah aya jeung lapa jumbo jeung mozzarella nya. Penasaran abader anu lapana jeung mozzarella-na hayang cobian atuh etanya. Mangga. Dua porsi wae eta nu ieu jumbonya. Ayeuna oge aya menu baru di dieu teh di Samolo teh ada menu makan buat tara ruang di dia. Ayeuna di Bakso Judes oge aya menu buat makan siangna seperti naon ayam-ayaman gitu. Ayam, cumi bakar, terus gurame, sate. Penasaran atuh hayu urang tebak atuh ya. Mangga. Aya ayam bakar, ayam goreng, gurame, ada marangi juga. Ini ada sate ati ampla. Nya perikan-ikanan tuh tinggali aya gurame na oge. Pokona mah komplit ayeuna di bener-bener ayeuna Bakso Judes ngablesat komplit segala aya. Ya non maranginya. Marangi muhun Cobian marangi dibakar tah. Ieu meureun abader hayang teh. Saya sareng bebek muhun ieu. Sono kana bebek Bebek. Ini dua itu. Iya. Tuh. Ayam menu bebek. Oke. Oh iya, kumaha aya bebek digoreng apa dibakar? Bade digoreng tiasa, bade dibakar tiasa. Abadan mah yang nyobaan digoreng lah ieu mah. Mangga. Ya digoreng beureun ieu dibakar, tah ieu dibakar. Ieu na we tadi teh siput ya. Siput ada cumi bakar Aya cumi bakar jeung ieu nanti bancakan teh. Mohon bancakan. Penasaran abadan ayeuna nu siput bancakanana jeung cumi bakarna yang cobaan pokona mah urang asaan ieu menu baru anu aya di Bakso Judes. Tuh tengali tempat nagenya estetiknya anu di Bakso Judes mah geunaheun pisan pokona mah nyaman jeung tepatna gede. Tengali. Tengali meni ieu nya meni pingaruyeun pisan tengali bakso ieu mozzarella-na. Penasaran abader mah tuh tengali. Iya mah. Iya gini ta mozzarella teh nya tuh. Tingali mending ngecienya. Kabayang ya mozzarella. Kakara abadan mah ngadar mozzarella. Iga kumaha ayeuna rasana ieu mozzarella. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana iya? Si mozzarella teh kanal pisan. Ieu mah kadaharan naon artinya mozzarella mah. Orang-orang karaton, orang-orang kerajaan mun ieu kadaharan teh. Ayeuna dahar ku peperodeun. Tah ieu nya jeung bakso lapa dihijikeun, ieu teh aya tetelana oge. Komplit pisan pokona mah. Tuh. Tetelanana bismillahirrahmanirrahim. Jual bisa yuk. Ayeuna abader bakso lapa jumbona ieu diasaan. Kamari mah teh abader ka dieu mah bakso lapana anu keleutik ayeuna mah nu jumbona ieu.
Wah, kurang dibumbuan ku abadar ieu nya. Ieu bumbu bis dasem. Amis lada hasem cenah. Baso lapa jumbo anu aya di Baso Judes. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ah, iya mah. Wah. Oh, iya Gusti. Ah. Jerona mun dekat burahaik ieu ya cabe domana teu ngali. Mun sagala komplit pisan. Moal rugi datang ke Baso Judes mah kabeh oge teu ngali rasa komplit pisan. Urang asan ya ku abadar tuh. Tah ya anak-anak na baso. Jeung ieu aya nog puyuhana oge komplit. Kurang make cabe. Cabe domba beureunan. Tah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Uh. Eh. Semula. Wah, rekomendasi yuk bakso lapa jumbo anu resep lada. Ah, aya nog puyuh komplit segala rupa. Hmm. Rekomendasi pisan ieu mah. Jeung ieu baksona adonana teh bener-bener badan jeung nu lain. Racikan jeung gilingan dagingna. Geus boga settingan sorangan ieu mah. Beda jadi teu merata gitu. Aya kenyal-kenyal, aya kertes-kertesna. Jadi komplit ya segala aya. Cocok tah ieu. Rekomendasi jeung anu resep lada. Ngeunah pisan ieu, sok rekomendasi bakso lapan. Nah, ieu pesanan pepperoni nya kabeh aya komplit. Anu aya menu-menu ieu anu aya di Baso Judes. Samolo rumah makan Samolo. Pokona mah aya bancakana oge, pokona mah menu-menu spesial aya bakakakna oge ayam, aya guramena oge, pokona aya lapana oge, aya bebekna oge jeung aya marangina oge, pokona mah komplit. Tah abadar geus ngabaso lapa jeung ngabaso mozzarellana. Heuda orang Sunda mah lamun sadar baso teh can disangguan mah anggar we can dahar. Mata kabar mah enak daharna tadi mah lain dahar. Karek nyaneut orang Sunda mah. Taina dahar. Jadi di Baso Judes oge aya menu-menu anu eker makan siangna komplit, pokona mah loba pisan dengan sangguna. Komplit. Ayeuna abadar urang cobaan ieu bebek gorengna. Favorit abadarnya bebek goreng di mana-mana abadar sok hayang nyobaan. Tik ieu teu ngali. Bebek goreng anu aya di Baso Judesna rumah makan Samolo. Meni empuk ieu dagingna ge. Penasaran? Sambal ieu anu bestsellerna dieu tah. Pokona mah ieu kuncina rumah makan mah sambalna heula. Sambal lagi geus ka uruyeun pisan. Pasti ieu nu resep lada. Oh. Urang kecapan saeutik. Sambalna bebek gorengna dihijikeun make kecap. Dagingna teh empuk pisan. Ieu teh popohan ya. Uh. Juara.
Jadi si daging nate langsung ceplok pisan. Karena tulang nate bakat kumpuk. Mantap. Bumbu meresap, daging nahipu, jeung tulang teh misah. Tah di DG aya ikan bakarna anu tina guramena. Penasaran Abadar mah yang biasaan soalnya IKB di dia menu baru. Ku Abadar gunting pita lagi menu baru lagi di dia mah. Launchingna menu baru maksudnya ku Abadar tuh. Gurame tijang hari dia mah. Asa kejerona jadi mah di gurame teh digoreng heula setengah matang, dan bisa digoreng deui. Jadi pas begitu kedua kali nama langsung asap. Pokoknya mantep pisan. Juara. Ente tinggalin oge ayeuna di Bahasa Judes aya sate marangina oge. Komplit pokoknya mah hayang naon di Bahasa Judes kabeh oge aya. Tuh. Daging sapi. Khasna hasida manis. Dengan sambal oge. Kaportnya 10. Pokoknya mah. Gurih dagingnya meresap pisan. Si tetehna ahli masak ya mah. Jadi segala bisa. Juara ieu bumbuna teh ngeresap jadi jeung dina dagingna teh kita lihat poho ayeuna di dieu oge aya bakakakna oge nya teugali perbakakan aya anu 1 ekor komplit ari nu tengah naonnya. Ayamnya ayam ngora muda, jadi si dagingnya teh sedang tepungsi dipasakna lila ieu mah. Mantap. Jeung hulu-hulu nanti aya tuh. Komplit ya mas sasetnya jeung hulu-huluna. Karsep Abadar ya. Juara. Cuci mulutna enak ku bancakan Abadar ngadar baso, ngadar sangu, kabeh menu diasaan bisa dia bancakan anak. Kali ngecas pisan dieu nya. Ah, ieu mah tuh. Komplit pisan pokoknya mah di juara. Baso Judes kabeh komplit menu na araya. Oh, ieu mah ngecas kieu. Kabeh komplit araraya. Ah, iya mah pasti juara. Penasaran ya Abadar tinggali. Kembalilah teu make sarung tangan oge. Aya cumina. Aya udangna. Oh.
benernya bancakan ya kakara di Cianjur lopor tah tingali udangna. Kerang hijau ya kabeh komplit ya perkerang-kerangan dia anu aya dina laut digana mi araya kabeh kerang araya tah ayeuna geus beres ku abadar kabeh tina baso langsung kana menu sangu jeung kana bancakana langsung ayeuna kana jus nagana ya jadi komplit di dia mah di baso judes mah kabeh menu sagala aya ieu mah jus buah kaweni. Tah ayeuna badar geus ngasaannya menu baru anu aya di baso judes anu tina baso lapakna anu jumbo jeung anu mozzarella-na jeung aya menu makan siangna per bebek-bebekan per ayam-ayaman per siput-siputan kabeh araya di baso judes pokona per jus-jusan kabeh araya pokona mah rekomendasi ka balad-balad abadar wajib pareperodeun ka baso judes untuk pemesanan bisa langsung lewat TA tempatnya di Jalan Raya Bandung anu aya di daerah Samolo di rumah makan baso judesnya pokoknya mah rekomendasi ta abadar. Wallahi uqsum billah hadi ana ta'akil kullu shay lakin hada 100% ahsan min ahsan kullu haja wallahi uqsum billah 100% cinta masiso. Jangan lupa di like, di komen dan di share and subscribe Peperoden.